titip geus ulah nyokot bang emok deui. Naon sabab gede eta dosana para sadaya. Rasul pernah ditanya ku sahabat, cek sahabat ya Rasulullah pangbejakeun ka kami pangletik-letikna tina dosa riba. Teu ngomongkeun gede. Cek Rasul kumaha adna riba hawan ayang kira rajul umah pangletik-letikna tina dosa riba sarua jeung hiji lalaki ngajinahan indungna naudzubillahi min. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadhihi lailah min lailatil mubarakah allati kana sababa nuzuli ni'mati wal hikmah yastami'u ma'ana masayikhuna wa asatiduna fi haflatil mubarakah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi ayatihil karimah wa hiya aqramul mu'zizah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun alayya. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil. Wa kadzalika qala nabiyuna wa habibuna wa syafi'una wa maulana Muhammad adibu auladakum ala salasi khisalin ala hubbin nabiyikum wa ahli baitihi wa qiraatil qur'ani. Ila hadratil kiram wal muhtaram, kasanggakeun kahormatan kasadaya para kiai, para kesepuhan, para pemuka agama pimpinan pondok pesantren, bil khusus anu mulia sahibil bait al-alim al-alama ada'ilallah Raisul Mahad wa mudabiruha Riyadul Mu'iyah Kiai Haji Zainal Abidin Zainal beserta sadaya para keluarga besar anu sami-sami kusim prewada sangat dicintai, sangat dihormati, mugia anjeunna tambah-tambah berkah ilmu amin, tambah seueur santriyin wa santriyat amin, tambah-tambah istiqomah di jalan Allah amin. Ya Allah ya Rabbal, kasanggakeun kasadaya para kiai anu teu sempat disebatan satu persatu namina, insyaallah tidak akan mengurangi hormat pribados, ta'zim pribados. Sayogia urang doakeun mugia sadaya para kiai urang amin
selalu dan selalu sehat jasmani, sehat rohani, amin. Allah berkahkan ilmunya, Allah berkahkan umurnya, tambah-tambah istiqomah di jalan Allah, amin ya Allah ya Rabbal. Aparatur pemerintah, sipil non sipil, bil khusus Bapak Lurah beserta staf dari jajaran anu sami-sami kusim pribada sangat dicintai. Saudara saya dari organisasi masyarakat GRIB, Gerakan Bersatu, Gerakan apa tuh GRIB? Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu. Alhamdulillah parantos ikut hadir. Doakan kurang mudah-mudahan marantena dinaraga mengemban amanah. Mudah-mudahan amanah tersebut disalurkan ke jalan Allah, amin. Daek ngararaji, amin ya Allah ya Rabbal. Panitia penyelenggara mau haul Tuan Syaikhul Qadir Jalani beserta haul pangarsa kesepuhan Sahibil Bait anu sami-sami kusim pribada sangat dicintai, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda, para pemudi yang berbahagia. Hadirin, upami urang ningali acara teh aya dua. Hiji haul Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, nu kadua haul pangarsa Ramana guru besar orang sadaya. Mudah-mudahan lewat dua haul anu insyaallah wengi ayeuna pripadosan bakal mimpin acara pangaosanana, mudah-mudahan orang sadaya pertama kenging karomahna Tuan Syekh Abdul Qadir Jalani, amin. Mudah-mudahan kala nanti orang diaku muridna, amin. Oke, mudah-mudahan ku barokahna hal ieu ganjaranana ku Allah disalurkeun ka Sahibil Bait, amin. Khususna ramano pantos aya di alam barzah, doakeun kurang, ikhlaskeun kurang kalon berkah nomel Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ari ngaji geus kolot mas nyantai bae lah nya. Ai geus kolot mah pandong nu teu boga kahayang teh ngomongna ge gajle nyo-nyoreuneuh begitu. Bener teh. Ngaji geus kolot mah kitu lah. Leuleus amat cenah Kang Haji. Aya wancina, wance leuleus-leuleus, wance heuras-heuras, bener teh. Karena kudu sesuai jeung waktuna, waktu heuras-heuras, waktu leuleus. Karena lamun giliran leuleus heuras bahaya. Giliran leuleus heuras bahaya, giliran heuras leuleus bahaya. Aya musimna, usim heuras-heuras, usim leuleus jadi. Nah, anak nanya sim kuring ka ibu-ibu ya. Ya hayang nu heuras, hayang nu leuleus. Jawab sing jujur, hayang nu heuras, hayang nu leuleus. Moal nanya kan itu nu bogana ieu. Nek nanya kan ieu hayang heuras, hayang leuleus. Hayang heuras, insya
Ahli majlis rahimakumullah, lamun orang ningali sepintas sejarah aya babaraha karomah Tuan Syekh Abdul Qadir Jalani dina menjelang masa lahirna. Di antarana ibuna Tuan Syekh usiana 60 tahun para sadaya. Ibu Fatimah usiana 60 tahun secara logika. Setiap awewe manggeus tilok haid. Batas tahun haid eta habisna 50 tahun. Eta geus moal reuneuh deui para sadaya. Apalagi di usia 60 tahun geus moal bahan reuneuh. Tapi karena termasuk karomahna Tuan Syekh Abdul Qadir Jalani, ibuna anu usia 60 tahun jadi reuneuh subhan. Jadi nini reuneuh para sadaya. Hiji tah anu kadua tina termasuk na karomah Tuan Syekh Abdul Qadir Jalani, dimulai malam pertama ngadegna Tuan Syekh di lebet patuangan ibuna. Ramana hari tama masih aya keneh. Eta Ki Abu Soleh ngimpi kadatangan ku Tuan Syekh, kadatangan ku Kangjeng Nabi. Bahasan he Abu Soleh, bagja kacida anjeun bakal boga anak. Kakasih Allah dipika cinta ku aing cek Rasul, kelak nanti bakal jadi pangkat wali, panggagah-gagahna wali tina sadaya wali. Itulah malam pertama. Saterasna kadatangan di ku Abu Bakar Siddiq, Ki Abu Soleh kimpi doang tadi, sehingga bergunta dan berganti para sahabat dan sahabat itu diantaranya termasuk karomahna Tuan Syekh Abdul Qadir Jail. Saterasna para ibu sadaya anu lahir pada malam hari tadi jailan dina manakib kurang lebih 100 cek hiji diwas 1000 orok lalaki anu berbarengan sareng Tuan Syekh Abdul Qadir Jalani sapeting rejeung dina malam Senin kurang lebih jam 4-an menjelang subuh lamun ayeuna. Eta kelak nanti kabeh bakal jadi wali jeung bakal jadi sandrina Tuan Syekh Abdul Qadir Jalani subhan. Itu karomahna. Di antarana para sadaya begitu lahir Tuan Syekh Abdul Qadir Jalani dina antara dua walikatna aya tapak dampal suku saha eta ternyata dina hiji riwayat Kangjeng Rasul narika Mi'raj sabada Isra teh perjalanan ti Mekah ka Aqsa. Ti Aqsa naik kana taraje ka langit kahiji jeung saterasna. Begitu naik kana taraje, ieu taraje teh kaluhuran hambal pertamana. Kangjeng teh bingung culak cireuk neangan tatangkah anu bade naik kana tangga kahiji. Barang keur bingung jol aya tonggong budak orok menghampiri seret kapayunan Kangjeng Rasulullah. Tanpa berpikir langsung ditincak para sadaya naik ke hambalan kahiji. Ta eta teh tonggong sa ternyata tonggong Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani subhan. Seueur para sadaya karomahna. Lamun nek dicecah karaya piteung ayeuna nyaritakeun karomah Tuan Syekh moal anggeusan para sadaya. Kitu. Ananging lamun pribados ningali aya sababaraha wasiatna Tuan Syekh Abdul Qadir. Salah satuna cek Tuan Syekh mihape ulah tinggaleun ngaji. Ulah tinggaleun ngaji.
eta ilmu para sadaya sakumadauhan al ilmu nurun wa sahibuhu mukramun aina jalas ari ilmu eta cahaya lamun jalma aya ilmuan berarti boga cahaya boga obor alhamdulillah mun jalma boga obor mual ti jebrus kana jurang gitu doang urang teh Bu lempang ti peuting jeung boga ilmu ya kira-kira begitu ke lempang ti peuting ai kunan kedewek bae eta suku nincek tahi nincek nu aya ilmuan mah boga obor moal acak-acakan begitu ditincek ai hanet cek nu nincek teh ya ditingali ku obor oh jatahi salamet moal salamet artina ngeun katincek doang harita bawa ka kamar mandi di kumah tahina tapi jajal lamun teu boga ilmu teu boga obor Bu begitu urang lempang nincek tahi godawok we rada hanet cek nu nincek teh ai hanet naon cenah ieu nya teu boga obor ieu teu boga ilmu dicabak begitu dicabak ai jahanet ieu lantaran teu kadeuleu dicium kana irung nempel jadol jatahi orenganan betul apa betul tuh nu teu boga ilmu mah teu boga cacaang kitu naik ka imah pan atuh beak ka kamar asup bau tai ka tempat sare bau nah eta lantaran teu boga ilmu teu boga cacaang tapi lamun boga cacaang mah saja nincek tahi moal ngotoran ka mamana betul apa betul tak kitu maksudna para sadaya manusiawi urang mamanusia moal bener bae pasti aya salahna moal salah bae pasti aya benerna wong namanya juga manusia lamun urang berbuat dosa langsung inget ke Allah urang tobat insya itu karena aya ilmuan para sadaya lamun taya ilmuan begitu ngalaksanakeun maksiat ngalaksanakeun perjudian narkoba jeung sajabina ngarasa ngeunah jauh jeung Allah moal deuk tobat lantaran teu boga ilmu betul apa betul pentingna kitu tak boga ilmu para sadaya ari ilmu teh kabagi-bagi cek Tuan Syabul Qadir kabagi dua hiji aya ilmu dhahiri kadua aya ilmu batini lamun ilmu dhahiri adalah ilmu syar'i ari ilmu syar'i teh fungsina li islahil jawarih pikeun ngabeberes anggahota ilmu syar'i ngaranna nu mana diantarana hiji ubudiyah kadua engke kabah dituna nyata muamalah katilu munakaha kaopat jinayah kadituna eta teh ilmu syar'i ditugaskeun kanggo ngabeberes anggahota insya doang urang salat itu teh ubudiyah diatur ku sara para sadaya diantarana ibu eta keur ngomongkeun salat be salat teh rukunna kabagi dua hiji aya rukun bangsa ucapan kauliyah anu kadua aya rukun bangsa pekerjaan fi'liyah emutkeun aya syaratna kabeh ge ari rukun bangsa ucapan syaratna bi ayasmi'a nafsahu kudu kadenge ku ceuli sorangan naon bae tah rukun bangsa ucapan di antarna takbiratul ihram Allahu ketika orang takbir Allahu Akbar maka syaratna kudu kadenge ku ceuli sorangan kumaha mun takbirna di jero hati leungeun diangkat ari sungut teu kedalisan ngucapkeun takbiratul ihram
maka ta cek ulama ahli fikih tacan cumpon syarat rukun bangsa ucapan kabah dituna disangsikeun salatna bisa teu sah. Betul apa betul? Ingatkeun takbiratul ihram teh eta teh syaratna kudu kadengi ku ceuli sorangan. Anu kadua rukun ucapan kene sapertikeun Fatihah. Eta Fatihah disyaratkeun kudu kadengi ku ceuli sorangan. Dina Fatihah teh kabagi dua, hiji sunah dalam perbacaan, anu kadua makruh dalam pembacaan. Nu kos kumaha mun nu makruh? Nu makruh mah maca Fatihahna diwasal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampaikan ka waladhdallin diwasal. Osok itu osok diwasal osok. Jujur jawab. Maca Fatihahna sok diwasal osok. Nu diwasal Fatihahna eta makruh maca Fatihahna dikorting pahala salatna. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin sampai ka walab diwasal. Aya nu sunah tekan sayat-sayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Tekan sayat-sayat sunah dalam pembacaan ditambah pahala salatna alhamdulillah. Benang diwasal ti bismillah alhamdulillah cek jamin teh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tekan sayat-sayat kadituna eta sunah dalam perbacaan maka ditambah pahalana alhamdulillah. Diurang mah eta Fatihah sok diwasal terutama sekali dina salat tarawih. Betul apa betul? Di simkuring mah eta tarawih bacok di daftar. Malam pertama imam tarawih teh ajengan muda. Kiai anyar nu kakarak datang ti pasantren teh diuihkeun ku kiaina dijajal regenerasi supaya nalika kasupantos daya kaula muda nu bakal jadi imam. Nah sup ka pangimaman. Ya Allah ya Rabbi eta babacaan gancang lagi ka bina-bina. Usolli sunata li tarawih rakaataini mustaqbilal kiblati imaman lillahi ta'ala Allahu akbar. Takbir nama doang-doang di Mekah bae, doang di Madinah. Giliran maca Fatihahna. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin waladhdallin. Amin. Salatna ge bener tah. Eta gancangna ka bina-bina. Allahu akbar. Samiallahu liman hamidah. Assalamualaikum warahmatullahi 23 witir jeung witirna eta tarawih cuma 15 menit saking gancang-gancangna. Pamuda mah diajak salat gancang itu jebak ke tempol tah cocok aing tarawih bener kieu. Bener teh? Asana di dege kitu dong teh. Lamun salat gancang bae bacaanana berjeng gancang salatna pesertana sok rame beda. Tapi lamun nyantai hare-hare bae jamaah lagi bisa dihitung ku jari para sadaya. Malam kedua anu jadi imam lagi sepuh ya Allah nyantai bacaanana. Sup ka pangimaman dehem heula rek macan lagi. Nyantai geus kolot mah nginum heula. Usolli sunata li tarawih rakaataini mustaqbilal kiblati imaman lillahi ta'ala Allahu akbar. Eta pemuda panggurin ngajajar si Agus, si Udin, aya Agus aya. Dijem kae ngaranna si Agus. Eta maca Fatihah nyantai geus sepumanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Eta Agus dibur ku jengkel-jengkel ngomong kana si Udin cek Agus Din
dehem coba keur tarawih ieu mah dehem. Eta kali ngadenge dehem para pemuda diburi laju bagang geder. Ilan maca walabdolin walabdolin kasepuhan mah amin dari poin beda. Amin. Tapi pemuda til rondo amin lagi cek pemuda. Amin. Jaku jengkel. Imam nabetei di babacaan. Ngadenge getakan amina para pemuda Kiai Sepuh teh anu jadi imam teu konsen. Wah bahaya cek kiai naon dibaca ke ku aing kira. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma a'bud. Jalma teu konsen di babacaan. Dehem kagus lebur cek kagus. Patut tabah ngacak babacaan. Wala antum abiduna wala ana wala antum. Cek dibaca naon kaya jabisi wala ana wala antum ya. Wala antum jabisi wala ana ayeuna calang apa di pangimaman. Wala Agus jengkel diburi cek Agus walabdolin der beta kayak nurutan cek walabdolin lamun imam nu maca pasti amin deui moal geura pasti amin cek jamaah amin cek Agus aneh sholat tarawih 2 kali amin itu eta keur ngomongkeun syariat cek tuan sablu kerjaan awas syariat awas nu ade salat ulah dipake lalagan eta Kiai Sepuh barang ngadenge sorangna salah babacaan karena teu konsen ngadenge getakan para pemuda teu inget di bumi lamba li Kiai mah teu tarawih gagal tarawihna atuh ajengan muda nu jadi imam eta gancangna kabina-bina pas tanggal 16 ajengan muda taya teka masjid jamaah geus ngabuludak rame eta RT ngangkot ngare pengumuman segala macem cek eta assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ka para jamaah sadaya kanggo tarawih penting diliburkan eueuh imamna kadenge ku kasepuhan di jero imam wah bahaya dari belakina. Nah dibukakeun pintu reka masjid. Dehem heula di pintu masjid. Cek kasepuhan. Kadenge kode ku Agus eta Agus mah aya Kiai Sepuh ka masjid kut napak tarang sagala macam. Bahaya tarawih cenah ieu. Jaya Kiai Sepuh teh asup ka pangimaman eta kiai geus babacaan bae. Eta pan pangemat supaya ulah kaberon. Ulah kaget ngadeki imam dibaca hijibna. Kiyaina bismillahirrahmanirrahim. Jinab jabaruti sun bagina Sulaiman. Si mamaing si mong aing ka si kumaong. Tolenjang kontol panjang disember ku anjing. Ditiup eta perseber diketik gini nanti di suku nanti luka ka pangimaman. Lah. Hayang teh jajampean kita hayang teh. Geri bayang teh teh supaya ulah kasih mah ku batur. Eta pan lamun urang eleh sima tuh bawasaan ge ngacak ka mana kieu bacanana sakali deui ya jinab jabaruti sun bagina Sulaiman itu si maing si momong maung ka si makuaing tolenjang kontol panjang disember ku anjing jadi engke anjing nu bakal kasih mana lain sia ketik begitu wah gitu boleh eta Kiai maca bacaan teh sholli sunnata tarawih rakaataini mustaqbil kiblati imaman lillahi ta'ala Allahu akbar tanggal 16 ka akhir Ramadan mah biasana ku ulama sok dibaca pas suratanana sabada Fatihah suratna inna anzal ala kumut inna anzal terus gitu mulai ta maca Fatihah ta
Bismillahirrahmanirrahim. Cek Agus hiji tah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Cek Udin dua tah. Ku pamoda mah dilalagakeun tah imam nu kitu para sadaya. Giral maca waladhdallin waladdallin. Eta pamuda getakan 3 kali cek pamuda amin. Jolengkat beta kiai para sadaya kaget mebe pingsan di pangimaman. Nu dibacana suratna Ina Anzal tatalaja karena teu konsen hilang ingetanana ku kaget ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lang bepoho. Aduh cek kiai naon ieu. Balik itu Ina Anzal naho balik deui. Bismillahirrahmanirrahim. Inna poho deui. Eta keur ina di pangimaman Sagus diburi. Cek Sagus inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Gubrak we keina paeh di pangimaman. Allah karim. Awas. Cek Tuan Sablok kerjalini ilmu syariat awas. Ilmu syariatna lakonan awas. Di antarana ubudiyah nu hade salat nu hade salat. Karena moal ditarima pahala maulidan, moal ditarima pahala Isra wal Mi'raj, moal ditarima pahala ibu ka salakina bakti, salaki ka pamajikanna bertanggung jawab, moal ka beunang katarima pahalana lamun can salat. Benerkeun salatna nu mawi jauh-jauh hari Tuan Syabul Qadir parantos amanatan awas ilmu syariat. Itu budia naik ke nu kadua para sadaya ilmu muamalah. Awas dina muamalah. Ulah sok dadai kanan. Karena loba jasa di zaman ayeuna mah para sadaya teu saeutik lobana ngamodalan usaha teh make duit paribaan, betul apa betul? Gitu. Numawi ulah jauh ti kiai, lamun urang hayang salamet dunya, hayang salamet di akhirat, ulah jauh jeung kiai insya. Bu sakadar bocoran jeung informasi kiai mah asup ka surga napang paneurina. Nu ti heula mah jamaahna ke geus beak kabeh ka surga. Kakara kiai na cek saha ningali salah satu pangandika cek malaikat ya alim kiai kadir aya naon kip hahuna paspa liman arabta cek malaikat kiai kana kiip cicing anjeun di dieu pinggir surga ta eta jalan ka surga eta pintuna kip hahuna paspa liman arabta sapaatan tulungan ku anjeun jalma-jalma nu pernah wauh jeung anjeun di dunya. Jadi Kang Haji ieu teh nangtung be para sadaya ningalikeun jamaah. Arala asup tah gugag gegag be aya pejabat. Umisna panjang, cangkung gede, betelna gagah. Pan kitu pejabatna kasep. Cek malaikat sain tah aing pejabat ka mana sia reka surga cek malaikat pejabat mah teu beudang ka surga raka jaminanana culak cil kita pejabat kumaha kitu kula teu beudang ka surga pejabat mah teu karunya ka rakyat pejabat mah sok korupsi uang rakyat cek pejabat malaikat kula mah ye nu matak jadi pejabat ke niatna karena rek ibadah ka Allah. Lamun kula jadi pejabat mah jadi lurah, jadi camat, jadi bupati jeung sajabina. Kitu dek diajak kabeh sudah supaya dek ibadah ka Allah, supaya dek zikir ka Allah. Karena lamun teu jadi pejabat teh kula moal didengi, kugan jadi pejabat mah batu narut ka kula. Ceuk saha saya ilmuna gagah amat tata. Malaikat nanya ka pejabat kula ge cekur kula.
eta pejabat titipan supaya kabawa ka akhirat waina jabatana dipakai ibadah ka Allah. Cek saha? Cek guru kula saha guru ajeut itu cara Kang Haji Ibnu kerangtung di bibir surga. Ditanya Kiai, mohon bener ya pejabat santri ajeun, mohon sok ngaji jangan ajeun. Sabulan sakali masuk aya ngaji kaji. Saya tak itu cek Haji Kang Haji eta teh palurah cenah. Lumayan lurah nagi ka surga alhamdulillah. Doakeun kurang mudah-mudahan lurah jadi ahli surga amin. Itu para sadaya. Aya deketin Kiai mah. Gitu cek Kiai ka surga ka surga. Aya jalma cangkung gede beutungna gede gugah gegag we. Saha anjeun? Abdi Goni jalma beunghar. Reka mana jeun? Reka surga cenah Gusti. Wah, jalma beunghar mah teu beunang ka surga. Neraka sajaminanna. Kunaon sababna kitu panji saya mah cenah dagang na make duit rentenir. Sok nyokot duit bank keliling. Sok nyokot bank emok. Aya bank emok aya. Eta aing pernah ditanya ku jamaah pangaosan ibu-ibu. Kang Haji eta kumaha hukumna cenah bank emok cek aing kakarak mangge aing bank emok. Lantaran age bank BRI, bank BCA, bank Mandiri, bank BSI, bank Jabar, bank emok mah kakarak kadenge. Aya taya. Taya bank emok mah. Jeung sim goreng kos kumaha ta bank emok Bu? Kieu cenah. Nginjem duit 10 juta umpama kulimaan. Jadi 2 juta sewangeun anu 5 ni komitmen sumpah setia lamun babaturan teu kabayaran maka baturna di kudu siap ngagalang. Oh kitu nya. Mohon. Aya bungaan teu aya cenah bungaan. Lamun dandak artos 10 juta sok bungana kurang lebih aya kan 200.000 mah. Oh cek sim kuring sok imut pangandika Rasul cek Rasul kullu qardin jarok mangfaatan riba setiap ngahutang tapi aya mangfaatan dijanjikeun manfaat tabungana eta nu kitu hukumna riba berarti eta teh horkeun bank emok hukumna riba kitu lah colak cileuk kareosan Entoy kula Kang Haji alhamdulillah mun eukeur gara niatan meminta ka Allah mudah-mudahan kalawan barokah karomahna Tuhan insyaallah qadar jalani amin. Mudah-mudahan undur dagang supaya maju dagang amin. Petani mun cekil hasil tatani amin. Para PNS cepet naik golongan amin. Para karyawan muga-mudahan dijadikan karyawan tetap amin. Para pemuka agama tambah berkah ilmuna, para santri-santriat mudah-mudahan cepat terbuka ngajina, jalma nu jarom lo cepat barokah jodohna amin. Ya Allah ya Rabbal, insyaallah mudah-mudahan hadir karomahna Tuhan insyaallah qad jalani insyaallah. Karena Tuhan saya teh hadir jeung urang para sadaya. Ingatkan titip geus ulah nyokot bank emok deui. Naon sabab gede eta dosana para sadaya. Rasul pernah ditanya ku sahabat, cek sahabat ya Rasulullah pangbejakeun ka kami pangletik-letik tina dosa riba. Teu ngomongkeun gede. Cek Rasul kumaha adna riba hauban ayang ki rajul umah pangletik-letik tina dosa riba sarua jeung hiji lalaki ngajinahan indungna naudzubillahi min. Nah, geus segera tobat ka Allah. Mudah-mudahan itu dijembarkan rezekina tiasa mulangkeun jeung mayaran duit pariban geus kapulangkeun katutup meujeuh ulah nyokot riba deui insya itu para sadaya. Ingatkeun nya cek hiji jalma anu gede awakna nu sugih teh kula mau usaha bae telok nyokot riba lantaran sieun kula boga guru tah nu aya di bibir surga. Ditanya Kiip mohon Gusti bener ya santri kiai mohon sok ngaji oh sok kena ieu tah masuk saminggu sakali mah ya geura ka surga bleng nu beunghar ka surga pejabat ka surga alhamdulillah kitu para sadaya. Begitu reka surga kiai nate anu caca aya nu dieu aya anu papanggilan di buri kiai ulah ka surga culak seuleuk kiaina
tungguan. Barang ditanya, kiai reka mana? Reka surga. Keheula, ulah ge sarobar hangka surga. Kumaha tadina? Pan kiai keur ngaji di kampung Guruduk, kemudian ya. Kiai keur ngaji halton sablu keur jalani di pasantren Kiip cek si Agus kula dipakai contoh ku kiai. Terus karena kula dipakai contoh ku kiai cek si Agus, lamun kiai ka surga kula ge hayang ka surga. Pan bingung eta para ibu sadaya. Cek sim kuring malnya isi kakarke dipakai contoh hayang ka surga jeung aing bareng. Nanya ke malaikat, kumaha jalma yeuh cuma dipakai contoh doang tapi hayang ka surga jeung aing. Cek malaikat bingung aing cenah ieu nya anu kieu. Tanyakeun ka Allah ka ditu. Tanyakeun ka ya Allah ya Rabb. Kumaha jalma dipakai contoh di pengajian, kiai nah hayang ka surga itu maneh ilu hayang ka surga, ajak ulah ka surga. Cek Allah ajak ka surga. Gitu nu mantak lamun jalma keur ngaji dipake contoh kiai kira nuntut keadilan jaga di akhirat hayang ka surga jeung kiaina insyaallah ka surga. Alhamdulillah nu hadir sadaya ka surga amin, termasuk grip anu nangtung bae ka cangkel teh kakak cangkel teh ieu ka surga insya gitu teu gantian jeung sia di dieu belum morongkol bae ya geus meunang ngadidik ieu bae mun semenang ngadidik ieu malah cangkelan dan sabab karena geus dididik geus siap geus dibiasakeun gitu. Insyaallah tenang grip tutut aing lamun aing ka surga hayang ka surga insya asal saya kudaek ngaji jeung kiai di mana bae. Itu para sadaya sakali deui kiai mah ka surgana ge pangpaneurina. Geus beak kabeh jamaahna kakara kiai ke surga. Ngeun kapling di surgana moal sarua jeung jamaahna atuh. Kitu doang urang ngundang bupati ka dieu. Urang mah isukeun ngalalampar tuh nya cangkeul ngalalampar ahli bupatina datang tas dohor malnya bupati rek diuk urang urang dinya moal bupati diuk dina sopanan sabab wah namanya juga pangkatna bupati betul apa betul beda tuh saja datang paneuri tempat diuk dina kursi sopan doang aing bae kieu gitu jauh ti Paneglang jauh di Cikadun datang ke dia sajan rada paneuri tetap diuk maing madina sopa ari sae ngapan ngampar bener teh ulah sirik kirup kudu nyaho ka purwadaksi kitu para sadaya ahli majlis jamaah anu berbahagia awas ilmu syariat cek tuan Syabul Qadir Jalani kudu dilakonan di antarana muamalah kabah ditunang ke munakah perkawinan para sadaya eta pribados Pak pernah kadatangan jamaah pangaosan nanya kieu Kang Haji punten aya hiji jalma reuneuh jadah apal reuneuh jadah apal reuneuh ti heula teh tabrakan ti heula pan beda tabrakan manusia jeung tabrakan angkot. Lamun angkot jeung angkot mah tabrakan surut begitu. Lekongna ka jero tak keluar. Lamun angkot jeung angkot tabrakan juger eta kentobna keluar tak ka jero kentobna. Ka jero angkot mah. Tapi lamun manusia tabrakan bigang jeung lakeun serot begitu. Kentobna keluar tak ka jero. Keluar. Melendung es cendol di kalapaan beuteung nya mendol eueuh Bapak. Eta munakah aya nu nanya kieu Kang Haji punten para kesepuhan punten cenah Kang Haji lamun jalma aya reuneuh ti heula reuneuh jinah jadah dikawin tah ku nu ngareuneuhan atau nu ngareuneuhan mah leumpang ti heula aya pek jol bae nu nganjang ditangkep nu eta dikawinkeun jeung nu eta nu reuneuh nu ngareuneuhan geus balik ti heula atau dikawin ku ngareuneuhan. Nah pertanyaanna hiji kumaha eta lamun dikawinkeun jalma nu kereuneuh teh hasil tina jinah dikawinkeun ima ku nu ngajinahan atau ku batur nu ngareuneuhan tapi dikawinkeun jang jalma nu aya
Jol be pendapat tina kitab Kifatul Akhyar nyaritakeun walau nakaha hamilan minazina yasihunikahu huqatan lamun aya hiji lalaki kawin ka hiji awewe awena hamilan kereuneuh tapi reuneuhna tina zina dikawinkeun harita kene ima dikawinkeun jeung nu ngajinahan atawa dikawinkeun jeung batur nu ngajinahan geus balik teh heula yasihun nikahu qatan sah pernikahanana hiji tah nu kadua jalur pertanyaan wahal ya jujul wat'u qoblal wat'i kumaha eta tah di alap sukana kudu ngawin teh apakah beunang teh samemeh ngajuru pihi wajhani aya dua pendapat cek hiji pendapat al asah naham cek hiji kal asah beunang jalma anu ngawin kalawan ngalap suka sanajan tacan lahir benang lumayan atau nambah-nambahan yang irung lumayan orok nate can aya irungan can liangan jol be dikawin sugan nambah-nambahan cinggir atuh beunang halal teu naon tapi wa mana'ahu Ibnu Haddad cek Ibnu Haddad ulah heman cimani muhtaram anu hasil kawin teh bisa campur aduk jeung cimani anu geus jadi orok di jero kandungan teh eman cek Ibnu Haddad ke bae tunggu nalika orok dan geus lahir ka alam dunya kakarak sok beres nipas dalam suka teu nganti nikah deui nikahna geus sah nikah pertama ge ngeun di alam sukana cek Ibnu Haddad mah ulah tungguan lahiran bae ngeun pendapat Ibnu Haddad tetap kurang kuat nu kuat mah geus dikawin mah beunang di dalam suka ge karena sah perkawinanana alhamdulillah gitu anu katilu ieu permasalahan kumaha lamun anakna borosot teh awewe anakna awewe dirawat hayang kawin dewasa hayang kawin saha piwalieunana ta eta walina kudu wali hakim teu beunang diwalian kudu ngawin teh karena teh lain piwalieunana dengan nasab saha anu jadi walina al hakimu waliyu man la waliyalah hakim teh sultan teh piwalin hiji awewe anu teu boga wali sanajan aya bapakna eta mah teu nasab kadinya karena teu nasab kadinya nu jadi walina wali hakim itulah jalma hasil tina reuneuh jina kok bisa jadi kitu nah kebetkeun dina mukti muhtaz nu matak dengan nasab li anal ma'al makhluqata minan zina la hurmatalah karena cimani anu dihasilkeun tina cimani zina la hurmatalah eueuh kahormatanna sama sakali dina muradna teu nganasab naudzubillahi min tah itu munakah cek Tuhan sablu jalani awas hati-hati ilmu syariat lamun geus beres syariatna kekarak urang nuluncat kana ilmu nu kadua ilmu toreko diajarkeun naon ta toreko li islahil qalbi keun ngabeberes hate dengan zikir la ilaha insyaallah bakal bersih hate para sadaya kaduana dicaritakeun dina beberapa kitab Umul Barohin nyaritakeun mangkola la ilaha dakhalal jannah sajal mengucapkan lapan la ilaha illallah maka bakal masuk ke surga wa in saroko jasok maling wa in saroko sajan sok maling wa in jana sajan sok zina wa in jana san sok zina lamun eta jalma sok maca lafaz la ilaha tetep bakal ke surga adapun dosa zina jeung dosa malingna paling ge mampir heula kana neraka tolilak mampirna balke 1000 tahun mampirna itu para sadaya daripada total teu ka surga gara-gara teu mawa lafaz la ilaha mendingan bae sajan mampir ke kana neraka tapi kelak bakal ka surga alhamdulillah subhanallah bu itu orang nuju haulan Tuan Sablu Qadir jalani anu kadua haulan sesepuh urang Saibil Bait eta haulan teh hadir sadaya nu di haulan ku urang
Tuan saya ayeuna ilu hadir jeung urang pangarsa anu dihaulan ti ramana ayeuna ilu hadir jeung urang karena ieu urang papisah ge jeung para sesepuh urang secara jasmani unggul rohani nama masih keneh urang teh sok campur baur kitu para sadaya karena lamun urang ningali pendapat dina kitab Ar-Roh cek ulama wa'lam annal arwaha qismani kanyahokeun kanjeun kabehan bahwa roh teh terbagi dua bagian hiji arwahun mu'adzabatun kadua arwahun mun'amatun aya roh anu menang siksaan roh anu menang siksaan mahjudatun mahbusatun di penjara disijin ditahan di barjana teu bisa keluar teu bisa ningali ka pamajikan mun salaki nu paeh teu bisa ningali ka salaki mun pamajikan paeh teu ningali ka anak teu ningali ka dur ka baraya ka tetangga lamun paeh mah teu mawa iman teu mawa Islam tapi lamun mawa iman mawa Islam sanjadan lambokot ku dosa tapi nasti bakal bisa hadir ningali ka anak ka pamajikan ningali ka dur ka baraya alhamdulillah seperti guru urang haul ayeuna ieu karena insyaallah termasuk ahli surga amin komoton sabrul qadir jalani amin di haulan kurang ayeuna hadir gitu para sadaya pangarsa sahibul haul abahna Kang Haji elu hadir jeung urang duka dihareupeun sim kuring duka dihareupeun bapak-bapak Tuan Sabrul Qadir jalani beh di haulan kuar jeung urang elu hadir di urang duka dipaeun sim kuring duka dipaeun para sadaya tapi nu jelas Tuan saya elu hadir jeung urang alhamdulillah itulah haulan para sadaya termasuk haulan elu hadir sapertikeun mauludan itu haulan karena begitu orang perayaan Maulid Nabi Rasul ge elu hadir jeung urang ngaranna haulan di dalam tawasulan ketika orang haul adalah tawasul ketika tawasul sadaya nu tawasulan ilu hadir di hadapan orang itulah berkah haulan numawi lamun orang ningali pangandika Syekh Nawawi Tanahara jalma anu ngabidahkeun tawasulan ngalarang tawasulan ka Tuan Syekh ngalarang tawasulan ka Rasul ngalarang tawasulan ka sajal jalma-jalma soleh eta cek Syekh Nawawi jalma teu boga akal mana keteranganana paman za'ama anahu yasilu ila ridallahi ta'ala jalma boga prasangka jeung hayang jasa menang ridha Allah sakabe urang nu hadir di dieu pasti mengharapkan ridha Allah betul apa betul Bu ibu hayang menang ridha Allah hayang ya Allah lamun jalma geus menang ridha Allah ulah kanan paribasa pakai nabro di juru bro dipanto sanajan pariwasa isuk ngabuburu sore nganggur leuk ragab teu aya tapi lamun hayang aya ridha Allah nu aya tentram nu aya tenang bae alhamdulillah nu matak tayangan ridha Allah sanajan pakaianna bro di juru bro dipanto ngalayah di tengah imah si jamrong di kolong sininjang di kandang lamun teu meunang ridha Allah bingung nu aya susah nu aya nu mawi lobakeun ngadoa hayang menang ridho Ilahi anta maksudi amin waridoka matlubi amin a'tini mahabbataka amin wa ma'rifataka sekali ilahi anta maksudi amin waridoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak ilahi anta maksudi waridoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak insyaallah jalma bakal menang ridha Allah alhamdulillah wajah para sadaya tah ieu teh tawasulan haul Tuan Syekh tawasul ka Tuan Syekh ieu teh haulan tawasul beuti ka sahibul haul di mana-mana jalma ngalarang tawasulan baik muludan di dalam tawasulan wa tawasulan ka para wali cek Syekh Nawawi pakot dol aklu eta jalma ciri jalma teu boga akal ciri jalma teu boga geus dijelaskeun tadi ku guru urang nyaritakeun manaqibna Tuan Sabrul Qadir Jalani lamun eta jalma sok daek haul ka Tuan Syekh maka kala nanti bakal diaku muridna amin mun ketika Tuan Syekh ka surga
bakal diajak ke surga. Amin ya Allah ya Rabbal. Lobakeun tawasulan para sadaya. Di mana-mana jalma ngalarang tawasulan, ngabidahkeun tawasulan, cek sanawe pakot dolak luh eta ciri jalma teu boga akal, teu boga polo. Maka ya jawabkeun, di mana-mana di kampung urang aya jalma anu ngalarang tawasul ka Rasul, ngalarang muludan. Di mana jalma anu ngalarang tawasulan katon Syaikhul Qadir Jalani ka para ulama Allah, ka para solihin Allah, maka eta ciri jalma cek Syekh Nawawi teu boga polo, teu boga. Bang jawabkeun, di mana-mana di kampung urang ngalarang tawasulan, maka eta ciri jalma cek Syekh Nawawi teu boga polo, teu boga. Ibu jawabkeun, di mana di urang anu aja jalma ngalarang tawasulan, tawasul katon saya dilarang, eta ciri jalma cek Syekh Nawawi ciri jalma teu boga eueuh poloan, teu boga. Mudah-mudahan orang maboga polo, amin. Tah eta lah awas kira kayak geus beres syariat kakarakan toreko diajar lalaunan ngabenah-benah diri, ngabersihkeun diri, kalau zikir ka Allah melalui lafaz la ilaha il itulah zikir para sadaya. Terakhir amanatna wasiatna Tuan Syaikhul Qadir teh sing daek tobat, sing daek tobat, karena hanya jalan tobat insyaallah dosa orang dihampura ka Allah, amin. Ari tobat mun ingat pendapat guru mah pribados pernama santren di Cisandri, cek abuya Cisandri dak anu ngeunaheun mah tobat mah lewat ngaji cek abuya. Karena lewat ngaji mah teu make syarat, teu syarat kudu boga wudu, teu syarat kudu ngarti, teu syarat kudu bisa datang ke tempat pengajian. Hiji doa orang diijabah lewat ngaji, amin. Kedua dosa orang dihampura lewat ngaji, amin. Ganjaran terus disiapkan kalau lewat ngaji, amin. Itulah tobat melalui ngaji, teu kudu boga wudu. Datang ke pengajian ngadon ngobrol doang, ganjaran menggeus disiapkan, alhamdulillah. Datang ke pengajian hanya sakadar molor doang, ganjaran menggeus disiapkan kalau alhamdulillah. Itulah ngaji. Ngan awas dunia ieu gambaran akhirat. Laun ulah konan kurang di dunia kelak nanti bakal paeh, bakal ningali ke jaga ditayangkeun di videona. Ayeuna teh malaikat teh keun midokeun. Lain para kameramen bae nu ayeuna keur sibuk, malaikat ke keur sibuk di kamerakeun. Terus ke nalika orang paeh di mahkamah Rabbul Jalal Allah bakal style ulang deui tah video. Katingali ku urang ke katingali di hareupeun urang. Ke jaga di akhirat. Aya jalma anu ngajina ngeun sasarean wayang, betul apa betul? Cek nu sasarean, oh aing tah ngajina sasarean wungkul. Aya bae anu ngajina ngeun ngadon ngobrol doang, betul apa betul? Bakal ningali geus ya. Aya jalma bae anu keur ngajina geus kikiplik bae ku panas. Bakal ningali, betul apa betul? Aya nu khusyuk bae lungguh penuh simpu dengan tawadu. Usuk ngadengikeun kai ngaji ke bakal katingali. Aya nu nangtung bae doang gila. Aya nu nyarande bae doang kitu. Paging ke anu ngarokok bae doang palurah gitu. Aya ke ditayangkeun ke bakal kapanggih kurang jaga di akhirat, insya itulah ngaji para sadaya. Tobat lewat ngaji. Numawi awas ulah tinggalin ngaji, karena cek ulama termasuk hadis Rasul pernah ngabejakeun lewat hadisna man taba walam yatlubil ilma falaysa bitaibin. Jalma tobat ngomong naik tobat tapi tedekeun ngaji falaysa bitaibin tacan kasebut tobat. Lamun jalma ngomong tobat tapi teu ngaji can kasebut tobat. Kusabab kitu hadir ka pengajian termasuk jalma tobat sakabeh dosa dihampura, amin. Ganjaran tos disiapkeun, amin ya Allah ya Rabbal. Anu kado bisa tobat lewat salat tobat. Ya supados ibu-ibu sok nu rajin ibu-ibu
ngaji mah bapak-bapak kisah termasuk jalan menung rajin ngaji amin turutan ya tobat melalui sholat tobat 2 rakaat ti penting usolina kieu turutan kabehan bismillahirrahmanirrahim usolli sunnata tobati rakaataini mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala Allahu akbar rakaat kahiji sabada Fatihah nu dibacana nyata qul ya ayyuhal kafirun si kukut teu masalah rakaat kadua sabada Fatihah qul huwallahu ahad qul ya jeung qul hu Waalaikumsalam assalamualaikum warahmatullah assalamualaikum warahmatullah nu dibacana turutan Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanatan wa qina 70 kali dibacana Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar 70 kali inza ingatkeun tah salat tobat tah kitu nu kadua engke baqiyatus sholeh tasbih teh wasiatna Nabi Allah Ibrahim alaihissalam kajunjunan orang sadaya perjalanan Isra wal Mi'raj kangjeng pamprok sareng Nabi Allah Ibrahim alaihissalam cek Nabi Ibrahim hai Muhammad sampaikan ke umat anjeun lobakeun melak patamanan sawarga ke lamun paekan akhirat bakal metik hasil ngalabuahna perkebunan sawarga cek kangjeng naon tah maksudna kudu daek melak perkebunan surga cek Nabi Ibrahim kudu daek bacaan tasbih tahmid tahlil takbir haqalah tasbihna subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim 5 zikir ieu dijadikeun 1 ngaranna baqiyatus sholehah di mana-mana jalma nu sok dek maca baqiyatus sholehah ta salat 3 kali ti penting 33 kali sabada salat tobat 70 kali jaga akhirat bakal boga perkebunan surga alhamdulillah 5 zikir jadi 1 zikir ngaran baqiyatus sholehah yo bawarengan subhanallah walhamdulillah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil emutkeun dibacana 70 kali tas salat tobat insyaallah tobat urang diterima ka Allah amin geus beres baqiyatus sholeh istighfarna Rabbana atina fid dunya hasanah dugikeun kabar 170 baqiyatus sholeh subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar 70 kali ke lanjutkeun kana istighfarna istighfar nu mana loba ngeun di antara sok istighfar anu meunang ngarengkeikeun Nahdlatul Ulama istighfarna nu sok dinadomkeun ku para santri nu sandriat astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khotoya rabbi jidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan sholihan astaghfirullah minal khotoya rabbi jidni
ilman nafi'an wa wafiqni amalan sholihan. Eta teh istighfar. Jadi urang ngeusian wasiatna Tuan Syekh Abdul Qadir Jalani diantarana hiji ilmu anu ilmuna kabagi dua, aya ilmu dohiriyah kasebutna ilmu syariat, anu kadua ilmu batiniyah nyata ilmu toreko. Alhamdulillah pangaresa Kang Haji mah parantos anjeunna nyata tawajuh talqin toreko naksabandiyah qadariyah. Mudah-mudahan urang ge kasebut santrina amin, babarengan diajar zikir ka Allah amin. Ke kabah dituna mudah-mudahan tawas urang nyampe ka Tuan Syekh dia ku santrina bakal bareng jeung anjeunna amin ya Allah ya Rabbal. Anu katilu wasiatna kudu daek tobat. Ari tobat diantarana anu paling cepet nah daek ngaji, karena ari ngaji mah hiji syarat, hiji tobat untuk make syarat. Mudah-mudahan sanes jadi ahli ngaji amin. Tilu nu tiasa kagara para sadaya cekap sakitu. Apunten pribadi suarana kurang pati pas karena dimulai tanggal hiji bulan Mulud sampai ke kaina siang malam teureun mauludan hal tahun insyaallah tahun saya ya ge sabada ayeuna pribadi teras ka Cianjur malam Senin bade di Purwakarta haulan di daerah Palered kusabab kitu hapunten pisan ka para sadaya hiji suara kurang pas. Mudah-mudahan tasa ngamaklum aya amin. Mudah-mudahan sasireun sabeujeur aya manfaatna. Insyaallah diniatan ieu ngaji bakal kapangi pahalana dunya barokah akhirat salamet amin ya Allah ya Rabbal. Cakap sakitu hadanallahu wa yakum azmain. Usikum wa nafsi bitaqallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.